Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping ngante disalempak. Kakuping mah kakuping ngante kompak. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disalempak mah disalempak. Ngan lebetna can diparas. Kompak mah kompak ngan jiga nu teu ikhlas. Mun sekali deui jigana menang termos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kapayunan para bapak ibu dewan guru, wabil khusus guru agama kelas 10 karsana Bapak Asep anu ku abdi dipihormat ku Allah dimuliakeun. Oke kasadaya ikhwan fiddin anu sami ku abdi dipihormat ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana masih dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala yuswa kalayan dina kaayaan sehat wal afiat sehingga urang sadayana ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana sasih ieu sasi anu dimuliakeun nyaeta sasi Rajab. Naon alesanana beuti dimuliakeun? Karena dina sasi Rajab diharamkeun peperangan, diharamkeun papaseaan. Matak urang sareng rerencangan, sareng wargi, sareng saha wae dina sasih ieu wayahna ulah parasea. Komo perkara anu sepele mah contohna parebut ayam, parebut tipek, parebut domba, komonya. Mun parebut pahala mah, nah ieu nembe mantep. Sabab surah Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dina bulan Rajab ieu terjadi peristiwa anu hebat anu dilakukan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge dina tahun eta disebut Amul Huzni atanapi tahun kesedihan. Nah disebut tahun kesedihan sanes karena jalmi-jalmi pas eta ditinggalkeun lagi sayang-sayangnya. Sanes karena teu garaduhun kuota sehingga teu tiasa update status scroll TikTok. Pan sedih ning urang mah lamun teu gaduh kuota. Sok asa teu guna kitu. Gaduh HP sae ge aya kuotaan mah bener teu. Nah, maka disebut tahun kesedihan teh karena pada tahun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikantunkeun wafat ku dua orang anu kacida dipikeun nyaahna, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sareng uwana Abu Thalib. Abu Thalib teh uwana Nabi sabab Sayyid Abdullah ayahna Nabi bungsu, gaduhun aa salah satuna Abu Thalib. Maka Nabi teh ngauwakeun ka Abu Thalib. Lamun Abu Thalib raina Abdullah, nembe Abu Thalib mamangna Nabi. Tah dina taun eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikantunkeun ku dua orang anu amat dicintai. Nah, anu kahiji Abu Thalib, sosok anu banget nyaah ka Nabi, anu selalu ngajaga Nabi sejak usia 8 tahun, anu ngajarkeun Nabi dagang, bekerja, ditikahkeun sareng Sayyidah Khadijah di umur 25 tahun, anu ngabela Nabi ketika Nabi dihina, anu ngajaga Nabi ketika Nabi dianiaya, anu janten benteng Nabi wafat di tahun eta. Teras telami ti pupusna Abu Thalib, Nabi dikantunkeun sosok anu kadua nyaeta Siti Khadijah, cinta pertama Nabi, seorang istri anu cantik, solehah, jujur, lembut, kaya, terhormat, seorang kekasih anu senantiasa mendampingi Nabi baik ketika suka maupun duka, selalu ngadukung kana dakwahna Nabi, orang anu pertama kali percaya ka Nabi ketika jalmi-jalmi teu percaya ka Nabi, anu mencintai Nabi Muhammad ketika jalmi-jalmi benci ka Nabi Muhammad. Mata Nabi benar-benar cinta, benar-benar tulus cinta na ka Khadijah, begitupun Khadijah cinta na tulus pisan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saparantosna Khadijah wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih emut ka Siti Khadijah, masih membekas dalam lubuk hati yang paling dalam di hati Nabi. Meskipun Nabi nikah sareng Siti Aisyah, seorang anu cantik, solehah, pinter, lucu, gadis, tapi tetap tetiasa ngagentoskeun Siti Khadijah di hati Nabi. Memang cinta pertama masuk hese dilupakeun, benar teu? Cik di dieu saha nu masih emut ka cinta pertama na ngacung. Nah, seueur nya.
Tapi dina dakwah Nabi teu putus asa, teu menyerah, teu suren, teu melang meskipun keayaan anu susah, pikiran kacau, hati anu sedih, sabab ditinggalkan ke orang-orang anu dipikanya nah selama eta dongkap nanti Allah Nabi ridho, Nabi masrahkeun sadaya urusanana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Moal unggut kalinduan, moal gedag keanginan, moal ingkah sanajan salingkah, moal mundur sanajan getih ngucur. Takbir. Allahu akbar. Matak lamun urang merasa nuju down, hati sedang tidak baik-baik saja, sedang berada di titik terendah, sok pasrahkeun ka Allah, harewaskeun ka bumi lewat sujud, pasti dugi ka langit lewat tahajud. Sing yakin lamun ayeuna susah, pasti enjing mah bakal lebih susah. Ereuy. Sing yakin bahwa Allah moal masihan cobaan kecuali sesuai sareng kesanggupan hambana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tangtos urang sadayana tos terang naon tujuanana Allah ngaisrokeun sareng ngamirajkeun Nabi, yakni kanggo nampi wahyu kewajiban salat. Benten sareng turuna wahyu perintah zakat, perintah puasa, amar ma'ruf nahi munkar, sareng perintah-perintah anu sanesna. Anu turunna eta wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi ketika turun wahyu perintah salat, sanes melalui malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad langsung hadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu nunjukkeun kana kaistimewaanna salat. Matak salat mangrupikeun tihangna agama. Lamun teu mah bangunan, heg teu aya tihangna. Atanapi tihangna henteu kuat, maka eta bangunan pasti bakal runtuh. Begitupun sareng agamana seseorang, lamun teu mah tara ngalaksanakeun salat, maka bakal runtuh agamana. Lamun teu mah alim agamana runtuh, sok buktikeun ku ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Tong cuman nyarios hungkul, tong cuman omdo hungkul, abi mah agamana Islam, tapi pas azan alim salat kalah kapusreng. Padahal dina adzan hayya 'alas shalah, artina hayu urang salat, sanes hayya 'alal ML. Kitu tah lamun cuman modal bacot doang mah bisa orok ge, tapi pembuktianana mana? Pan kudu aya rasa tanggung jawab dina urang teh betul. Tina sadayana ucapan sareng perbuatan urang teh dimintai pertanggungjawaban ku Allah. Lamun tos nyerios bahwa abi agamana Islam, maka wayahna kudu daek diatur ku agama Islam. Lamun alim diatur, nyantos tidak ada lagi tempat untukmu. Cik, ayeuna abi bade naros. Ieu mah contoh ieu mah. Lamun abi bogoh kasih putri, terus abi teh nyarios kasih putri teh, put, sabenerna mah abi teh tos lami mendem perasaan ieu teh. Naon perasaana aa? Abi teh bogoh ka putri. Contoh ieu mah. Lamun bade dianggap serius, emang enggak. Lisanna nyarios bogoh, nyariosnya kasih putri, tapi kelakuanana deket wae sareng istri lain. Cik, kira-kira pantas teu? Sok, jawab. Cik, kira-kira pantas teu? Serius teu nyaahna? Lamun teh mah bener-bener cinta, bener-bener nyaah, pasti kelakuanana ge bakal dijaga tina ngacaketan istri anu sanes. Di mana si putri miwarang pasti dilakukan. Karena naon? Karena dasarna cinta anu tulus, henteu omdo hungkul, henteu cungur doang. Nah, maka dina kesempatan ieu, hayu urang sami-sami tingkatkeun deui kualitas ibadah urang, khususna salat, sehingga urang sadayana tiasa janten jalmi anu kalebet jalmi anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu teu sakapihatur kirang langkung nanyuhunkeun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.